Nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si Uwa aparek melaan lemah cai urang dibawa karena jalur kenegaraan urang salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab bikin ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah kene. Wis kena dihimpin nasti Kersahyang Widi wis kena dihimpin nasti Kersahyang Widi Aswani Kumba-kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna masih keneh sekeseler alengka di daerah Panglebur Gangsa aya ditawanan dina waktu ieu ngandika kumaha Kang ieu teh aya naon wing jeung lapar jeung naon geuning di jero tawanan teh dibere daang pinuh ku serah deungeuna ukur angeun meuni teu karasa uyah gula Kang tah kitu nu matak teh oge hasil tapakur nya hasil tapakur hasil mikir nagara urang anu sakieu keur harenghengna nagara Alengka Dwirja pajejeut tina sagala rupana keur kucrut keur kusut ekonomi ruksak birokrasi hukum politik keamanan merajalela na kejahatan potensi kriminalitas can ditema ku bencana alam ta ieu teh sabenerna Ki Adi dina katerangan ieu teh natrat kajadian anu model kieu teh ieu teh tanda-tanda bukti ayat-ayat pangeran teh teu bohong yen maha benar Allah dengan segala firman-Na jelema nu teu malikir can pencemaran lingkungan anu neangan untung tina enteng nyieun kasempetan di jero kasempitan loba nu nguseup dina cai kiru ruksak we ku ayana ieu kajadian teh wah beuki tambah-tambah teu pira tina soal pribadi pan si Uwa maok awewe nu boga salaki maling Dewi Sinta garwana Barakatakrama Batara apantina pribadi mamawa ka nagara tah ieu sing jadi contoh nu patotos teh lamun urang jadi pamimpin lamun urang jadi raja jadi kahayang pribadi ulah dibawa kana kahayang raja kakeheul pribadi ulah dibawa kana kakeheul raja tak ieu mamalana ieu
Apa anu cilaka mah nu teu mais teu meulem Ki Adi? Nya. Oh, ari kahayang geuning rakyat dikakayak ai geus jadi geuning sakarep ingsun ta eta. Jadi kumaha ai? Nya. Gitu. Tah, pikeun kaluar urang tina ieu jero tawanan hiji-hijina jalan lintang ti urang sanggup perang. Teu Kang kuring teu satuju. Teu satuju perang mung. Mati konyol Kang. Sabab lamun urang ayeuna ancur kana pangperangan ieu teh sacara teu langsung urang teh melaan kana kamurkaanana siwa. Melaan jelema salah. Konyol. Teu mati syahid, teu hararayang teuing. Teu kapikiran ku udung. Ai teu hayang dipentung mah ku udung. Nu salah dibelaan. Innamal amalu biniat. Ina mal amalu biniat saknyana ari amal-amalan teh kumaha niat. Nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si uwa aparek melaan lemah cai. Urang dibawa kana jalur kanagaraan we urang salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah keneh. Usaha deui ai lain keluargana. Batara Rama teh Batara mawa pamadegan anu utama. Eta oge. Tapi bongan ngalini negara Alangkadirja nya kapaksa urang teh ngalawan Batara Rama teh bongan ieu negara urang dilini. Namun disebut jalma munafik ari papatah Batara Rama digugu ai jelemana di perangan. Nah, di dia urang kudu bisa mertahankeun budaya teh. Agama mah tarima, agama mah dan nitah bener, nyarek salah. Tapi ai budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya. Apa henteu budaya nu pangkolotna naon cing? Naon? Calung lain. Tarawangsa lain, reog lain, Pancasilat lain, pantun betot lain, domret lain. Naon atuh budaya nu pangkolotna teh bahasa. Hiji bangsa teh hiji basa jeung budayana. Tuh. Budaya mah nomor 2 kan. Jadi nu pangkolotna budaya teh bahasa. Sabab bahasa nu bakal ngaraketkeun kana rasa anu apal kana bahasana bangsana. Ari budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah tong dipake ku urang bedieuna pakaian. Da urang ge boga pakaian pribadi khusus urang Alengka. Oh jadi orang teh loba terobsesi lamun kitu tuh loba terkontaminasi ta. Jadi agama mah tarima dati pangeran tama ti Allah mutlak absolut dogmatis. Oh iya.
Ayo maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon ceuk urang. Ke heula. Airek ngalinih budaya urang mah. Oh, loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah. Pan keur dieu eta otakna. Keur dieu teh nu kitu teh. Nya.